Jeung enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar basa Sunda, sok buka buku paketna halaman 18. Dina halaman 18 nyaeta aya cerpen anu judulna Rafflesia Arnoldi. Poe Senen isuk keneh barudak kelas 4 SD margahayu keur ngarobrolkeun malum karek poe Minggu kamari maranehna geus ngarayakeun karawisata ka Kebun Raya Cibodas Bogor. Teu budak awewe teu budak lalaki ngarumpul dina teras. Leni, Iwan jeung Dadang oge tek ngarobrolkeun keuna pangalamanna. Tah, aku barudak sok mangga pahamkeun isi cerpen eta terus mun tos dipahamkeun dina halaman 20 aya soal hiji nepi ka 5 kerjakeun ku barudak. Mun tos beres kirim ka WA Bapa nya. Hatur nuhun.